Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur pemirsa di mana wae ayana. Wilujeng tepang deui sareng pribados di channel Bahuya Trengganis. Tentuna dina episode anu kadua, etude anu kedua dina teknik pembelajaran praktis dina cara ngamainkeun kacapi alat tradisional Sunda. Alhamdulillah sababaraha waktos anu kalangkung di antawisna pribados parantos nguningakeun kumaha teknik cara ngabunyikeun salah sawios alat di antawisna kacapi Sunda anu terdiri tina cara noel, cara nyintreu, cara ngaranggem. Tah nu kamalima berarti ngaranggem sarua jeung teu acan. Alhamdulillah para wargi di mana we ayana, mudah-mudahan di acara konten ieu etang-etang urang sami pada ngalestarikeun budaya nanging hapunten pribados anu saageung-ageungna. Wireh dina sistem pembelajaran etude kecapi ieu henteu beraturan menurut sakumaha mistina. Hapunten ka para inoho, ka ahli-ahli seniman, ieu mah etang-etang teknik dasar kumaha cara ngabunyikeun kacapi jeung kumaha cara ngamainkeun kacapi secara dasar secara dini. Nah, para wargi kamari alhamdulillah teknik noel, teknik nyintreu dina salah sawios alat petik ieu, teknik ranggem alhamdulillah kamari parantos diuningakeun ku pribados secara sistematika teknik dasarna. Ayeuna urang ngabahas teknik cara ngaranggem ke urang teraskeun teknik pembelajaran kumaha pola tabuhan cakri atau pulu-pulu. Kitu nya dulur sadayana sumangga urang sami-sami perhatikeun langkah salajengna etude anu kadua nyata teknik pembelajaran ranggem termasuk urang cara ngadamel pangkatna kumaha dina laras damina ieu kitu nya diteraskeun kana saputeran urang mangkatkeun lagu cakri plus urang hariringan kumaha kedahna saena. Sumangga urang sami-sami titenan mudah-mudahan tiasa diikuti sanaos bari jeung sederhana. Itu para warginya sumangga urang perhatikeun. Nah, para wargi sadaya mudah-mudahan ieu etude anu kadua dina sistem pembelajaran cara metik kacapi atau ngamainkeun kacapi Sunda sumangga enak urang praktekkeun dina teknik ranggem kitu nya. Teknik ranggem urang teraskeun kana pangkat jeung urang nyobian kana puteran catrik sawilet gitu. Sumangga urang sami-sami titenannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu teknik ranggem gitunya. Ingat, kacapi jarakna antara satu dengan yang lain itu jarakna langkah opat. Karena nada dari nada satu ke nada yang lain dalam satu oktav itu adalah 5 nada gitunya. 5 nada otomatis gitunya intervalna anu di tengahna berarti langkah opat. Setiap senar sampai 20 senar tetap langkah opat. 1, 2, 3, 4. Begitu juga seterusnya ya. Langkah 4, langkah 4, langkah 4. Untuk catrik nanti itu bisa dimulai dengan main di 5 dan gongnya di 5. Itu ya untuk satu wilet gitu. Teknik ranggem contoh tingali teknik ranggemnya urang cobaan heula. Nah, ieu teknik ranggem. Nah, upami kamari mah teknik cara ngabunyikeun di toel jeung di sintreu 1 oktav sampai 4 oktav. Sapertos kieu kamari nya pengetang ulasan. Nah, eta nu kamari kitu nya. Eta berarti 5 nada. Kumaha lamun diketeng jadi 4 nada?
itu 4 nada. Jadi sakali deui setiap interval 1 oktav itu melewati langkah 4 atau melewati 4 kawat. Sekali deui tingali dari satu ke satu atau da ke da, dari mi ke mi, dari na ke na, gitunya, dari ti ke ti atau opa, gitunya, dari 5 ke 5. Untuk catrik biasana main di 5 jeung 2 ngan goongna di 5 untuk 1 bilet, gitunya. Kumaha cenah teknikna, teknik ranggem gitu. Tingali hiji 2 3 4 5. Nah ieu nada 5 gitunya, ieu nada 5. Ieu sami hiji 2 3 4 5. Nah ieu nada 5 gitunya. Nah tuh 1 oktav tuh ieu kangge gedugna di dieu gitunya, urang main di 5. Tah eta goongna gitunya. Tingali pangkatna narikna ti mana? Narikna 5 gitunya, 3 2 1. Ieu 3. Nah, nu ieu ngael nu ieu nyintreuk. 3 kawat. 3 2 1. Nah, eta pangkatnya nu babalik sakali deui. Nah, berarti namida gitu. La la ti la da la. Nah, coba. Tah eta pangkat gitunya. Sumangga urang bunyikeun, urang mainkeun teknik ranggem ngalangkungan pola tabuhan catrik sawilet. Urang laguan bari jeung laguna sederhana gitunya, geus anu intina mah anu lagu catrik Bandung Lembang contohna nya, sumangga nya. Tingali dulur pangkatna. Bandung Lembang puseur kaendahan diriung ku gunung sasa kala Sunda Jaya nu baheula. Bandung Lembang puseur kaendahan diriung ku gunung sasa kala Sunda Jaya nu baheula. Pangjugjugan pangiisan pangbeberan nu keur susah paninglar sung kawa mana musnah hawana gunung. Tah eta salah sawios nya
teknik main kecapi dina pola catrik sawilet di Laguan Bandung Lembang eta Selawih contohna. Sakali deui ulasan catrik sawilet urang tingali deui teknik nanya anu dimainkeun berarti 5 di pangkatna hiji 2 tilu 2 hiji namida diteraskeun kana 5 digongkeun teras kana 2 teras kana 3 eta mah kangge ngiringan lagu wungkul gitunya. Sakali deui dulur, mudah-mudahan tiasa diikuti bari jeung sederhana mangga sakali deui. Alhamdulillah para wargi sadaya sakitu anu kasanggakeun sakitu anu kapihatur ti pribados etude main kacapi cara bermain kacapi gitunya di episode anu kadua ieu mudah-mudahan gitunya tiasa diikuti tiasa dipelajari kumaha bagi anu teu gaduh kacapi nu tos palinter inohong seni tos lain cara deui eta mah nya imah kanggo kanu bade diajar teu gaduh kacapina nya beureun etang-etang urang nimba kana ilmu. Nah gitunya mudah-mudahan kapayun di episode anu katilu urang perdalam deui teknik ranggeum ngalangkungan catrik 2 wilet para wargi sadayana nya. Demikianlah saudara teknik pembelajaran secara manual di Sanggar Seni Budaya Parahyangan Rengganis Bahuyat gitunya. Nanging kada hilap like, komen sareng subscribe na. Mudah-mudahan tiasa aya manfaatna kangge sasireun sabeungeun pibeukeun urang sadayana etang-etang ngalestarikeun seni budaya tradisi Sunda. Sakitu anu kapiatur, sakitu anu kasanggakeun cag. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.